Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Syurutul Fatihati ari pirang-pirang syaratna Fatihah. Asyaratun eta aya 10. At-tartibu tegesna kahiji tartib, wal muwalatu jeung kaduana tuluy-tuluy, wa mura'atu hurufiha jeung katiluna ngaraksa pirang-pirang hurufna itu Fatihah, wa mura'atu tasydidatiha jeung kaopatna ngaraksa pirang-pirang tasydidna itu Fatihah. Wa alla yaskuta jeung kalimatna yen ulah cicing si jalma anu maca Fatihah dina nalika salat teh saktatan kalawan cicing tawilatan anu lila wala qasiratan jeung ulah cicing anu sakedeung. Yaksidu anu ngamaksud si jalma biha kalawan qasiroh qat al qiraati kana menggatkeun maca. Wa qiraatu kulli ayatiha jeung kagenepna maca sakabeh pirang-pirang ayatna itu Fatihah. Wa minha jeung eta tetep tina sapalihna itu ayat al basmalatu ari bismillah. Wa adamul lahni jeung katujuhna henteu salah maca al mukhilli anu matak ngaruksak itu lahnun bil makna kana makna. Wa antakuna jeung kasalapana yen kudu kabuktian itu Fatihah halatal qiyami eta dina tingkah nangtung fil fardi dina salat fardu. Wa ayusmi'a jeung kasalapana yen kudu meredenge si jalma nafsahu kana diri na si jalma al qiraata kana macana. Wa alla yatakhallala jeung kasapuluhna yen ulah nyelang ha kana itu Fatihah naon dzikrun ajnabiyun dikir anu sejen. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Tasydidatul Fatihati ari pirang-pirang tasydidna Fatihah arba'a asyara eta aya 14. Bismillahi ari tasydidna lafad bismillah fauqal lami eta tetep dina luhureun huruf lam. Ar-Rahmani ari tasydidna lafad Ar-Rahmani fauqar ra'i eta tetep dina luhureun huruf ra. Ar-Rahimi ari tasydidna lafad Ar-Rahimi fauqar ra'i eta tetep dina luhureun huruf ra. Alhamdulillahi ari tasydidna lafad alhamdulillahi fauqa lamil jalalati eta tetep dina luhureun lamna lafad Allah. Rabbil alamina ari tasydidna lafad rabbil alamina fauqal ba'i eta tetep dina luhureun huruf ba. Ar-Rahmani ari tasydidna lafad Ar-Rahmani fauqar ra'i eta tetep dina luhureun huruf ra. Ar-Rahimi ari tasydidna lafad Ar-Rahimi fauqar ra'i eta tetep dina luhureun huruf ra. Maliki yaumiddini ari tasydidna lafad Maliki yaumiddini fauqad dali eta tetep dina luhureun huruf dal. Iyyaka na'budu ari tasydidna lafad iyyaka na'budu fauqal ya'i eta tetep dina luhureun huruf iya. Wa iyyaka nasta'inu ari tasydidna lafad wa iyyaka nasta'inu fauqal ya'i eta tetep dina luhureun huruf iya. Ihdinas siratal mustaqim ari tasydidna lafad ihdinas siratal mustaqim fauqas shadi eta tetep dina luhureun huruf shad. Siratal ladzina ari tasydidna lafad siratal ladzina fauqal lami eta tetep dina luhureun huruf lam. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ari tasydidna lafad an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fauqad dadi eta tetep dina luhureun huruf dod wal lami jeung dina luhureun huruf lam. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Yusanu disunatkeun naon raf'ul yadaini ngangkat leungeun dua fi arba'ati mawadhi'a dina 4 pirang-pirang tempat. Ingda takbiratul ihrami tegasna kahiji dina nalika takbiratul ihram wa indar ruku'i jeung kaduana dina nalika rek ruku wa indal i'tidali jeung katiluna dina nalika rek i'tidal wa indal qiyami jeung kaopatna dina nalika rek nangtung minat tasyahhudil awwali tina tasyahud awal. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Syurutus sujudi ari pirang-pirang syaratna sujud sab'atun eta aya 7.
Ayas juda tegesna kahijian sujud si jalma ala sab'ati a'dha'i netepan kana 7 pirang-pirang anggahota. Wa antakuna jeung kaduana yen kudu kabuktian naon jabahatuhu tarangna si jalma maksyufatan eta anu dibuka. Wa tahamulu jeung katiluna neueulkeun birosihi kalawan sirahna si jalma. Wa adamul hawa jeung kaopatna henteu meunang condong li ghairihi karna liana sujud. Wa alla yasjuda jeung kalimatna yen henteu sujud si jalma ala syai'in kana hiji perkara yataharraku anu robah-robah itu syai' biharokatihi kalawan robahna si jalma. Wartifa'u asafilihi jeung kagenepna ngaluhurkeun pirang-pirang anu handapna si jalma ala a'alihi ngahandapkeun kana pirang-pirang anu balaluhurna si jalma. Wa tumakninatu jeung tumakninah katujuhna tumakninah fihi dina itu sujud. Bener sujud. Khatimatun ari ieu teh hiji pamungkasan. A'dha'u sujudi ari pirang-pirang anggota sujud sab'atun eta 7. Al-jabahatu tegesna kahiji tarang wa butunul kafaini jeung pirang-pirang jerona dampal tampah 2. Warukbatani jeung tuur 2 wa butunu asobi arrijlaini jeung pirang-pirang jerona pirang-pirang ramo suku 2. Faslun ari ieu teh hiji fasal tasydidatut tasyahudi ari pirang-pirang tasydidna tahiyat atau tasyahud ihda wa isyruna eta aya 21. Khamsun ari anu 5 fi akmalihi eta tetep dina anu leuwih sampurnana itu tasyahud. Wasit tata asyara jeung ari anu 16 fi aqallihi eta tetep dina pangsaeutikna itu tasyahud. At-tahiyatu ari tasydidna lafad at-tahiyatu ala ta'i eta tetep dina luhureun huruf ta wal ya'i jeung dina luhureun huruf ya. Al-mubarakatus sholawatu ari tasydidna lafad al-mubarakatus sholawatu ala shadi eta tetep dina luhureun huruf shad. At-tayyibatu ari tasydidna lafad at-tayyibatu ala ta'i eta tetep dina luhureun huruf ta wal ya'i jeung dina luhureun huruf ya. Lillahi ari tasydidna lafad lillahi ala lamil jalalati eta tetep dina luhureun lam lafad Allah. Assalamu ari tasydidna lafad assalamu ala sini eta tetep dina luhureun huruf sin. Alaika ayyuhan nabiyyu ari tasydidna lafad alaika ayyuhan nabiyyu alal ya'i eta tetep dina luhureun huruf ya wan nuni jeung dina luhureun huruf nun wal ya'i jeung dina luhureun huruf ya. Wa rahmatullahi ari tasydidna lafad wa rahmatullahi ala lamil jalalati eta tetep dina luhureun lamna lafad Allah. Wa barakatuhu assalamu ari tasydidna lafad wa barakatuhu assalamu ala sini eta tetep dina luhureun huruf sin. Alaina wa ala ibadillahi ari tasydidna lafad alaina wa ala ibadillahi ala lamil jalalati eta tetep dina luhureun lamna lafad Allah. As-solihina ari tasydidna lafad as-solihina ala shadi eta tetep dina luhureun huruf shad. Asyhadu an la ilaha ari tasydidna lafad asyhadu an la ilaha ala lami alifin ala lami alifi ala lami alifin eta tetep dina luhureun lam alif. Illallahu ari tasydidna lafad illallahu ala lami alifin eta tetep dina luhureun lam alif wala mil jalalati jeung dina luhureun lamna lafad Allah. Wa asyhadu anna jeung ari tasydidna lafad wa asyhadu anna ari tasydidna lafad wa asyhadu anna ala nuni eta tetep dina luhureun huruf nun. Muhammadan Muhammadur Rasulullahi ari tasydidna lafad Muhammadur Rasulullahi ala mimi Muhammadin eta tetep dina luhureun huruf mimna lafad Muhammad. Wa ala ra'i jeung dina luhureun huruf ra. Wa ala lamil jalalati jeung dina luhureun lamna lafad Allah. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Tasydidatu aqallis sholati ari tasydid ari pirang-pirang tasydid anu pangsaeutikna maca sholawat ala nabi ka kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam arbaun eta 4.
Allahumma ari tasydidna lafad Allahumma ala lami eta tetep dina luhureun huruf lam wal mimi jeung dina luhureun huruf mim. Sholli ari tasydidna lafad sholli ala lami eta tetep dina luhureun huruf lam. Ala Muhammadin ari tasydidna lafad ala Muhammadin alal mimi eta tetep dina luhureun huruf mim. Faslun ari eta hiji fasal. Aqallus salami ari pangsaeutikna salam. Assalamualaikum eta lafad assalamualaikum. Tasydidus salami ari tasydidna lafad assalamu ala sini eta tetep dina luhureun huruf sin. Faslun ari eta hiji fasal. Awqatus sholati ari pirang-pirang waktu salat khamsun eta 5. Awalu waqti zuhri ari awalna waktu zuhur, zawalus syamsi eta lingsirna panon poe. Wa akhiruhu jeung ari akhirna itu waktu zuhur, masiru dhilli syai'i eta jadina kalangkang hiji perkara, mislahu eta pantarna itu syai', ghaira dhillil istiwa'i barina salianti kalangkang waktu manceran. Wa awalu waqtil asri jeung ari awalna waktu asar, idza soro eta di mana-mana jadi naun dhillu kulli syai'in kalangkang saban-saban perkara, mislahu eta pantarna itu syai'. Wa zada jeung ngaleuwihan itu dhillun qalilan barina nu saeutik. Wa akhiruhu jeung ari akhirna itu waktu asar, ghurubus syamsi eta surupna panon poe. Wa awalu waqtil maghribi jeung ari awalna waktu maghrib, ghurubus syamsi eta surupna panon poe. Wa akhiruhu jeung ari akhirna itu waktu maghrib, ghurubus syafaqil ahmari eta surupna mega anu beureum. Wa awalu waqtil isya'i jeung ari mimitina waktu isya, ghurubus syafaqil ahmari eta surupna mega anu beureum. Wa akhiruhu jeung ari akhirna itu waktu isya, tulu'ul fajris shodiqi eta bijilna fajar sodik, fajar anu bener. Wa awalu waqti subahi jeung ari awalna waktu subuh, tulu'ul fajris shodiqi eta bijilna fajar sodik. Wa akhiruhu jeung ari akhirna itu waktu subuh, tulu'us syamsi eta bijilna panon poe. Al asfaqu ari pirang-pirang mega. Salah satun eta aya 3. Ahmaru tegasna kahiji mega beureum, wa asparu jeung kaduana mega koneng, wa abyadu jeung katiluna mega bodas. Al ahmaru ari mega beureum maghribun eta waktu maghrib. Wal asparu jeung ari mega koneng, wal abyadu jeung mega bodas isyaun eta waktu isya. Wa yundabu jeung disunatkeun naon ta'khiru sholatil isya'i ngakhirkeun salat isya ila ayyaghiba nepi ka surup naon asyafaqul asparu mega anu koneng wal abyadu jeung mega anu bodas. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Tahrumu haram naon as-sholatu salat allati anu laisa anu henteu aya laha eta tetep pikeun itu lati naon sababun sabab mutaqaddimun anu ti heula itu sabab wala muqarinun jeung teu aya sabab anu ngabarengan fi khamsati awqatin dina 5 pirang-pirang waktu. Ingda tulu syamsi tegasna kahiji dina nalika bijilna panon poe hatta yartafi'a sahingga yen narima kaluhur itu syamsun qadra rumhin kalawan kira-kira satumbak. Wa indal istiwa'i jeung kaduana dina nalika istiwa waktu manceran fi ghairi yaumil jum'ati dina salianti poe Jumat hatta tazula sahingga yen lingsir itu syamsun. Wa indal ispirori jeung katiluna dina nalika layung koneng hatta taghruba sahingga yen surup itu syamsun. Wa ba'da sholati subhi jeung kaopatna dina sabada salat subuh hatta tatlu'a sahingga yen bijil naon asyamsu panon poe. Wa ba'da sholatil asri jeung kalimana dina sabada salat asar hatta taghruba sahingga yen surup itu syamsun. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Saktatus sholati ari pirang-pirang cicing dina salat sittatun eta aya 6 tempat. Baina takbiratul ihrami tegasna kahiji di antara takbiratul ihram wa du'ail iftitahi jeung doa iftitah. Wa baina du'ail iftitahi jeung kaduana di antara doa iftitah wa ta'awudzi jeung maca ta'awudz. Wa bainal fatihati jeung katiluna di antara Fatihah wa ta'awudzi jeung maca ta'awudz. Wa baina akhiril fatihati jeung kaopatna di antara akhirna Fatihah wa amina jeung amin. Wa baina amina jeung kalimana di antara amin was surati jeung surah.
wa bainas surati jeung kagenepna di antara surah war ruku'i jeung ruku. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Al arkanu ari pirang-pirang rukun allati anu talzamu anu misti atau anu wajib biha dina itu lati naon at-tumaninatu tumaninah arbaatun eta opat. Ar-ruku'u tegasna kahiji ruku wal i'tidalu jeung kaduana i'tidal was sujudu jeung katiluna sujud wal julusu jeung kaopatna diuk bainas sajadataini di antara dua sujudan. At-tumaninatu ari ngaran tumaninah hiya eta ari itu tumaninah sukunun eta cicing ba'da harakatin dina sabada robah bihaitsu yastaqiru kalawan sakira-kira tumetep atawa cicing naon kullu udwin saban-saban anggahota mahallahu dina tempatna itu kullu udwin biqadri subhanallahi kalawan sakira-kira maca subhanallah. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Asbabu sujudis sahwi ari pirang-pirang sababna sujud sahwi arbaatun eta opat. Al awalu ari nu kahijina tarku ba'din eta tinggal hiji sunat ab'ad min ab'adis sholati anu tetep tina pirang-pirang sunat ab'adna salat au ba'dil ba'di atawa tinggal sawareh tina sunat ab'ad. Asani ari nu kaduana fa'luma eta migawe perkara yubtilu nu matak ngabatalkeun naon amduhu ngahajana itu emma wala yubtilu jeung teu ngabatalkeun naon sahwuhu pohona itu emma idza fa'ala di mana-mana migawe si jalmahu kana emma nasian barina anu poho. Asalisu ari nu katiluna naqlu ruknin eta mindahkeun rukun qauliyin nu bangsa ucapan ila ghairi mahallihi kana lian tempatna itu rukun qauli. Arwabi'u ari nu kaopatna iqa ruknin eta nibakeun rukun fa'liyin nu bangsa pagawean ma'ah timaliz ziyadati sarta pantes leuwihna atawa sarta pantes nambahanana atawa tiasa deui sarta pantes leuwihan. Faslun ari ieu teh hiji fasal. Ab'adus sholati ari pirang-pirang sunat ab'adus sholat sab'atun eta aya 7. At-tasyahudul awwalu tegasna kahiji tasyahud awal wa qu'uduhu jeung kaduana diukna itu tasyahud awal wassalatu jeung katiluna maca sholawat alan nabiyyi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pihi dina itu tasyahud awal wassalatu jeung kalimana maca sholawat alal ali ka kulawargina Kanjeng Nabi fit tasyahudil akhiri dina tasyahud akhir wal kunutu jeung kagenepna kunut wa qiyamuhu jeung nangtungna itu kunut wassalatu jeung katujuhna maca sholawat wassalamu jeung maca salam alan nabi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi jeung ka kulawargina Kanjeng Nabi wa sahbihi jeung ka sahabatna Kanjeng Nabi fihi dina ba'da kunut kitu tah fihi dina ba'da kunut. Kantun faslun tabtulu as-sholatu cekap wallahu a'lam bissawab.